Hai Samen. Nama? Iya hari-hari weh pura-pura tenang. Saya tega belag hutang bayar atuh. Ih, hampura teh kaciri sugan teh ngalumuk di dieu. Lain kaciri teh kaciri. Butut aing ngalumuk mah. Oh, berak goblok teh tah. Lain teh kaciri sia teh mana hutang teh bayar. Mak, ye. Pirage batur mah hajat munding galedagan, ieu mah hutang 5.000 kuat kan nagihna kuat pokokna tiga singa rek ngahakan. Pira anjing. Itu jauh. Mak, Euy, apal teh ciri-ciri awewe nu sok nyoba-bogaan sorangan? teu apa? Emang kumaha kitu? Tah yeuh mak ciri-cirina teh nya kukuna teh nu jari tengahna teh parondok mak areueuhan. Ah, untung aing mah aya kabeh. Berarti masuk nyoo ya. Nah, ti mana maneh? Kok Ah, geus ulah budi era. Budi era. Masuk di era. Mak, geus ngalah cengek teh. Geus men ngalah cengek teh. Maneh melak cengek mun loba kitu mun lebeut omen. Lada? Mun dilada kabina-bina sia. Adenya. Heeh. Bareureum. Tapi aing mah teu pernah ningali maneh melak cengek omen. Eta mah jadi sorangan mah. Oh, bisa gitu anjing jadi sorangan. Jadi kieu carita nama. Tiap orang geus ngadahar cengek munjung bala-balapan lada pisan. Sok mulas. Tah mun ising teh ka kabon we urang mah. Anjing, jadi aing teh ngakan tai sia. Anjing mau diala deui ku aing sia. Ai da Oh, geuleuh anjing. Aduh, ah si Erni euy, aing boga hutang sebelah ke 10.000. Ah, keun mah aku mah engkewe ah. Cerni. Abi teh sabaraha nya boga hutang sebelah teh urut tadi teh. oh nu tadi mah 10.000. Pami sareng anu kamari mah janten 50.000. Geuning bener nya, Cek. Nya nya atuh mama danungtut teu karaos. Naon bade mayar ayeuna? Ah, henteu, naroskeun we hungkul. Kewe tuh nya ah, enjing, sakanternan nya. Jelema teh sugan teh nanyakeun terek mayar. Untung aing daripada era meuning aing teh janji heula sekalian. Tuh capek jeung ngantri di heureun. Nih, pasti mana salaki maneh? Tos di dokter cenah mak. Nyeri naon omen ari maneh? Cek dokter mah bieu kolesterol cenah mah uing teh. Tah, anu kitu mah sia teh ulah kamalinaan teh ngadaharan hanyir. Hiji enog, 2 lauk, 3 daging, 4 asin, kade tak eureunnan. Naon urang geus aya 3 bulan tara urang kanu kari tuh 4 bulan malahan mah. Bohong kita mah angger we kita ngeureuyeuh keneh kanu hanyir. Weh kan naon urang? Ngan urang geus hanyir. Kemudian hanyir atuh Naon atuh? eta mah jamur tiram. Eureunnan sia eureun kanu kitu mah. Kaneng sarwana. Eureun ulah dihakan teuing kanu kitu mah. Cek Erni, aduh. Ya, aya naon ya? Eta Cek Erni, bejana boga eta cenah ucing anggora. Nya boga atuh pan aing mangukut. Urang tuh minta hiji tuh anakna lah. Eueuh, kamari geus payu, tinggal indungna hungkul hiji. Aing mau meuni teu mere euy ah. Naon maneh hayang? Budak ngaleuwih wae ah. Gas we atuh penting maneh ka imah. Arek naon? Arek mere. Pan itu aya indungna. Kope pacek heula ku maneh, ke lamun anakan bawa anakna ku maneh. Ngomong teh juga lain kolot wae ceu atuh. Ah, sia teh usaha atuh ari hayang mah. Daek teh daek teh kudu ngawin abinya. Nya tuh matak di bogohan gerek dikawin atuh mah di. Hai Kardon. Ari sia naon make kangaleng anak aing goblok. Oh anak mah. Heeh. Ari sia anak kudu kumaha pamikiran. Aing dikeureueuh, anak aing dikeureueuh. Si goblok geus teh milih nu mana atuh goblok. Aya abi mah mana we nu sempat mah. Mana nu sempat sia teh eusreg teuing. Anakna mau ngilmuna mau. Mak, Naon? kumaha geus manggih kosan teh? Enggak sia aya men. Bener. Nyaan murah tah. Sabaraha? 200 sebulan. Anjir wani pisan euy. Imahna kumaha? Di Bata imahna mah. Handapna di Pramik, di Temok, Ai kamar cai? di jero.
Aman lah. Aman pokoknya nama China oge nanaon ge. Ayo wani pisan nah bisa murah gitu mah. Heeh, ngan sare di luar. Itu kudu nyewa geus kalau jembatan atuh. Goblok kalau teh. Eureuneuan sia teh ngaloco teh. Naon mah ulah kitu, urang mah setara ngalacu di kamar mandi emak. Di mana atuh? Urang mun hayang sok ngadon ke kamar mandi si Omen. Goblok. Paingan kamar cai aing cucunguk berkembang biakna tere. Emang jadi cucung gitu mana gitu. Wah gini. Cak loba anjing sih rada jempol. Namun kawe jadi orok mah. Pan lain. Hop 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 hop. Naon mak? Sing ocrek sia teh jualan teh goblok. Sia teh ngajual foto teh cing balik, bau. Mak kieu we enak mah. Tanyakeun ka salaki emak jig. Naon? Eta salaki emak ngagugat teh ka emak. Ngagugat naon? Pan emak ge meureunnan pas biasaan ku salaki teh bau meureun. Bau oge bau ngana sia teh. Hah, apa teh ge bau ngana. Wah, cik sorangan. Peot dijual. Dijualan teh goblok sing jualan. Aja ngani ka lalaki. Iya aja lu ka awewe. Bisa anjing. Men, terus di mana maneh? Iya, antar pemajikan. Antar di mana? Kursus mah orang teh. Kursus naon? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Namanya reka mana make bahasa Inggris segala Orang kursus. teh yeuh mah rek ka luar negeri. Bungan aya salaki da nganggur wae atuh da. Gablek salah kita tanggung jawab sia mah. Memang Ah, da geus dicarek atuh. memang mana geus pinter bahasa Inggris nak? Nya bisa atuh mah mata kursus oge. Cing, emak rek nanya. Sok. Ari hiji bahasa Inggrisna naon? Wan, Ari dua, wawan. mana ari sia jadi gawan-wawan sagala. Tuh meureun goblok bae wawan. Ieu dangukeun mah. Hiji teh kan wan ditambah hiji deui. Jadi wawan. Pinter geus. Naonan kanu kursus. Goblok ieu kolot teh. Tah sia, Naon ari mah? bayar hutang sia kamari, Hutang naon ari mah? urut kamari. Mun ke emak mayar ka dia boga hutang. Nah, bet urang. Pan urang teh ya kamari teh nginjem duit ka emak 10.000 nya. Tah di mah teh ngan aya 5.000. Berarti kurang ka urangna 5.000 deui meureunnan. Oh, nya. Sok ka dibayar. Ayo atuh. Tah geus beres nya mah hutang teh ya. Nah, jadi lieur kieu atuh. Sia nu lieur atuh na aing anu lieur. Jadi aing anu kudu mayar deui.